Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin anu ngajawab salam mugi asing digampilkeun rizkina amin amin ya robbal alamin. Wargi anu sami nyaksi alhamdulillah acara akad nikah parantos rengse dilaksanakeun kalayan lancar. Neng Nina kali Aat ya, tos jantan istri sareng caroge. Kukituna upami hidup dina rumah tangga kukituna urang sami-sami ngadoakeun ka ieu kedua mempelai mugia dina rumah tangga sing janten rumah tangga nu sakinah mawadah warohmah. Amin amin ya rabbal alamin. Gelis bager kasep aneuking wargi anu sami nyaksi dina acara sungkeman ieu mangrupikeun acara nu sakral pikeun urang sadayana kumargi neng sareng atas janten istri sareng caroge. Kukituna upami hidup duaan dina rumah tanggana hoyong aya dina kabagjaan tangtosna ieu teu lepas tina doa indung sareng bapa. Kumargi ridona Allah nyatai dina ridona nu jadi indung sareng bapa pon kitu teuing murkana Allah nyatai dina murkana indung sareng bapa. Di dia papatah sakedik kanggo hidup duaan anu bade ngambah sagar rumah tangga sakedahna papatah ieu teh didugikeun langsung ku ibu ramana nanging di dia diwakilkeun ka abdi salaku juru kawihna. Mangga teknisi dikawitan kanggo laguna. Neng geus bager kasep anaking unggal jalma hayang bagja. Bagja lahir, bagja batin. Tegesna di dunya jeung di akhirat jagat. Gelis bager kasep anaking kiwari hidup geus ngaliwatan gapura nu marupa akad nikah. Raga dua jadi hiji nu dipamri sing kadugi sapapait sama manis. Kacai ngahiji mandi kadarat sini jajab kahayang kaleuweung paanteur ludeun. Sinembah watwa karong indung tunggul rahayu bapak tangkal darajat mertua dahan harkat. Sumalena ti kitu gelis bager kasep anaking geura pundut doa anu saestu tinu jadi indung sareng bapa. Nu dipalar sing rambai baheungeun rambai alaeun nu mangpikeun hirup hurip hidup anu mangpaat kana diri. Gelis bager kasep anaking geura sujud sideku kana pangkona anu jadi indung geura ragrageun si socana geura nyaluuh kana pangkona anu jadi indung. Maka gelis bager geura jongkok geura sujud sideku ka pangkona anu jadi ibu geura ragrageun si socana nyaluuh bager geura nungkeun pidoana. Mama ieu abdi putra mama sejak dumehes nyangkakeun sambah ti lawan mama. Abdi nyuhunkeun dihapunten tina sabudayana kalepatan. Rumaos teu acan tiasa mulang tarima ka mama sareng ka bapa. Rumaos nyesahkeun wungkul ka mama sareng ka bapa. Mama anu tos rela berkorban ku abdi di alit dugi ayeuna dewasa. Mama tos rela berkorban kanggo abdi teu sirikna mama nandonkeun nyawa kanggo abdi. Ngabayah hati mama kesan mama tos teu dires. Mama sakali deui hapunten tilahi dugi ka batin. Doakeun abdi mugia di rumah tanggana sing janten rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Gelis bager kasep anaki dipeluk sayang mamahna dipeluk bager. Beral gelis bager kasep anak didoakeun pisan ku mama siang kalayan wengi. Mugia hidup dina kaberkahan diharewaskeun bager ka mama. Mama sakali deui hatur nuhun karena kasayang mama pengorbanan mama katampi ku abdi. Mugia mama masih aya dina kasehatan salami. Mugia mama masih enak kabecah. Hatur nuhun sakali deui hatur nuhun. Tos gelis bager kasep anaking geura cengkat sayang geura gugah bager ulah kamalinaan geura punjungan ramah hidup geura nyuhunkeun dihapunten kanu janten bapak sayang geura ngadeg bager kunjungan bapak teh nyaeta tangkalna darajat geura hontal ku hidup karidoanana tinu janten rama geura nyuhunkeun dihapunten dina sabudayaning kalepatanana mangga bager ngalih ka tuang rama sayang. Mangga ka apa sayang? Ka apa bager? Mohon geura nyaluuh kana pangkona anu jadi bapa geura sujud sideku geura jongkok bager
Gera sujud siduku, gera gerakan cisocana, gera nyuhunkan dihapunten, nuhunkan didoakan ke apa bagan. Bapak, iya abdi putra Bapak, sejado mas yang akan sembah tilawat. Bapak, hatur nuhun karena segala pengorbanan Bapak. Nyakumaha gara menang tarima, berat nyuhun, berat nanggung, berat kanggo abdi malangkeunana Bapak. Mengukur doa Bapak anu tos ngabelahan abdi, rela berkorban, tiduk subuh dugi kapoekna ke besirikna belaan abdi. Sakali deui Bapak, hatur nuhun karena segala pengorbanan Bapak. Mugia Bapak sini panjangkan yuswana, disehatkan salirana. Nah gelis bager kaset anaki, diandung ke pangestu mugi hidup si enak kabagjaan, mugi hidup sintiasa nyorang, ngambah sagara bahtera rumah tangga, mengukur doa di apa bager. Mugi hidup si enak kabagjaan, si jantung rumah tangga nu sakinah, mawadah warohmah, amin amin ya rabbal alamin. Gelis bager, dipeluk sayang apana, dipeluk bager, dirangkul apana, diharewaskan ke apa hatur nuhun sakali deui. Hatur nuhun tos janten apa terbaik kanggo abdi. Tos gelis bager kasep anaki, ulah kamalinaan disagigireun hidup aya ibu anu enggal, ibu gaduh dua, pon kitu deui rama gaduh dua, ayeuna punjungan gerak ibu anu enggal, nyatana ibu mertua nanging ulah ngangken ibu mertua angken ibu hidup nyalina bager. Mangga gera gadeg sayang, gera cengkat, gera nyaluuh, gera sungkem kapangkonan ibu anu enggal bager. Mangga bager tos aa kasep bager ulah kamalinaan, gera kunjungan ibu anu enggal sami pihormaten hidup nyalira bager. Mangga gera pundut doa anu saestu ti ibu mertua, nyatana ibu hidup masih Bapak. Iya. Mangga aa ngadeg ngalih sayang ka ibu mertua. Angken ibu hidup nyalira bager, pihormaten hidup sami. Mangga ayeuna pundut doana tinu janten ibu anu enggal, gera sujud sideku ka pangkonan ibu. Ibu hidup tangtosna ulah dinyaah, ulah diwilah-wilah ka nyaah ka dedeuh ti ibu kanggo katuang putra. Nyaluuh gera sungkem gagal ke cisocana. Mama, ieu abdi putra mama. Sanyatana ti danget ayeuna tos janten putra mama. Ulah diwilah-wilah ka nyaah, ka dedeuh ka asih mama kanggo ka abdi. Mama, ridwan abdi, widian abdi. Abdi anu bade ngambah bahtera rumah tangga, mugia sing janten rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah. Tur abdi dipasihan turunan anu soleh tur soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Gelis bager kasep anaki, tas bager dipeluk mamahna bager. Dipeluk mamahna sayang, diharewaskeun hatur nuhun mama. Parantos ngawidian ngaridwan ka abdi. Mugia mama sing panjang yuswana, sing sehat salamina. Amin amin ya rabbal alamin. Mangga gelis bager kasep anaki, ulah kamalinaan ayeuna gera cengkat ngadeg sayang ngalih ka tuang apa. Bapak hidup sami pihormatan hidup. Mangga gera cengkat, gera sungkem, gera punjungan kanu janten apa anu enggal tantos apa. Doakeun ieu tuang putra anu bade ngambah sagara rumah tangga anu kieu dina rumah tanggana sing kenging kaberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Mangga gelis bager gera nyaluuh kapangkonan gera ragragan cisocana, gera nyuhunkeun dihapunten dina sabudayaning kalepatanana. Tas gelis bager kasep anaki, dipeluk sayang bapakna. Apa kali ibu hidup parantos ngariduan ngawidian. Mangga bapak didanget ayeuna tos janten ibu sareng ramah hidup, ulah diwilah-wilah ulah disaha-saha ka nyaah ti apa kanggo katuang putra anu enggal. Alhamdulillahirabbil alamin.
tos cengkat bager hatur nuhun Bapak Ibu anu parantos doakeun ka ieu kedua mempelai urang sasarengan ngadoan kadua mempelai ieu mugia dina rumah tanggana sing aya dina kabagjaan sing janten rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Mangga urang lajeng karena acara salajengna saparantos acara sungkeman urang lajengkeun karena acara salajengna nyaeta acara bantayan hatur punten mangga saparantos acara upacara adat manawi nembe acara silaturahmi tapi bung kapamang semangga mangga Bapak Mama. Iya. Mohon maaf, acara silaturahmi kami pending dulu demi kelancaran acara upacara adat. Iya. Kami mohon kerjasamanya. Alhamdulillah acara sungkeman parantos rengsana urang lajengkeun kana acara salajengna nyaeta acara bantayan. Mangga Kak Neng sareng gentos Pak laguna ayun ambing. Mangga urang lajengkeun kana acara salajengna nyaeta meuleum harupat. Neng sareng aana tiasa ngadeg sayang? Iya. Neng sareng aana tiasa ngadeg. Urang lajengkeun kana meuleum harupat. Harupat kawung ieu teh silokanya eta hidup ulah aya sifat getah sarupateun. Janten sifat getah sarupateun ieu teh kedah dipiceun atanapi sing tiasa mepes mohon. Mepes hawa nafsu mohon. Iya. Aanya pengharupat kawungna, neng nyepeng lilina, dinyalakan heula lilina bager, iya. Boleh dinyalakan dulu lilinnya, setelah nyala harupat kawungnya dibakar aa saya, iya. Ditongkengkeun aku anana supados hurung, saparantos sahurung. Saparantos sahurung ditiup sasarengan. Saparantos ditiup sasarengan diberdirikan sejajar dengan lilin sayang ya ditiup ya diberdirikan sayang harupat kaungna nah mangga ina urang tiup sasarengan 1, 2, 3 lilina oge ditiup sayang mangga ina urang lebetkeun kana cai cikahuripan melak mandar ulayah sifat getah sarupateun dina diri hidup janten hidup kedah tiasa merangan hawa nafsu kedah tiasa mepes hawa nafsu iya mangga ina urang dilebetkeun harupat kawungna anu tadi dibangkarna bager iya dicepengan nah gitu tos dilebetkeun ditingali heula bager aya cayan teu ditoong heula aya bager aya cayan dicabut heula bilit aya cayannya tos aya cayan aya cobi ayeuna diangkat deui harupat kawungna bager harupat kawungna nanti ada sesi memecahkan kendi iya sudah apinya sudah padam janten hidup kedah tiasa mepes hawa nafsu mun eta teh siloka meuleum harupat kawung ayeuna dilebetkeun deui kana kendina bade dilebetkeun tas dilebetkeun bade dikumahakeun neng bade simbaya tanapi bade digoyang bager bade digoyang heula harupat kawungna mangga digoyang ku harupat kawungna iya digoyang-goyang dulu sayang iya harupat kawungnya aja nah gitu saparantos goyang mangga diangkat deui bager diangkat dipatahkan
Dipatahkan berdua, setelahnya patah nanti dilempar ke kamera. Siap? Sudah 1, 2, 3. Patahkan sayang, patahkan. Patahkan 2 tangan. Nah gitu, iya. Patahin berdua, iya. Nah sesudah patah dilempar ke kamera sayang. Siap? 1, 2, 3. Alhamdulillah tak. Ulah ting sareri ini ke ayah. Ayah ke kabagi. Tabu sauna teh ari fotografer mah kitu kabagina harapan kawung eta teh kode nyambung ke pamri sawer ulah hilap ka kamera menanya. Amangga enak urang lajengkeun kana cara salajengna nya eta memecahkan telur. Bu, ayeuna urang lajengkeun kana memecahkan telur. Aa nyandak telur teh. Cirek. Seklok, ati seklok nyandak telur teh nyandak ieu siki telur teh nyandak. Piraku ibu, ibu teh nyandak telur ieu si Ana teh nyandak. Nyandak teh nyandak endog. Teh nyandak endog, Neng. Aku mah eta teh nyandak endog kana mapahna ge. Nyandak endog teh bageun. Nyandak mohon endog nu dua we aya teh nyandak. Nyandak tak Neng, nyandak sauna teh. Ayeuna anu dua teh nuju naon, nuju di kurungan. Nuju di mangga urang dipecahkeun telurna sayang, urang jongkok sayang. Iya, mangga dicepeng jempol Ana, mohon pelan-pelan aja sayang ya. Nanti ada aba-aba, iya, ada aba-aba nanti sayang ya. Sudah siap, Neng? Tos karampah teh jempol Ana. Alit atanapi ageng sayang. Alhamdulillah ageng milikna, ageng rizkina amin, amin ya robbal alamin. Neng bager dipecahkannya pelan-pelan aja sayang ya. Siap mau dipecahkan Neng? Siap. 1, 2, 3. Pelan-pelan aja sayang. Nah, alhamdulillah mangsa lalagasan paratos lekasan nangkain orang diwasuhan sampean anak ku Neng bager. Diwasuhan sampean anak jantan hidup teh kedah satya satu. Kedah ngabakti kanu jadi salaki. Iya, diwasuhan saparantosa diwasuhan sampai anak di 8 bagian ku tisu di 8. Jantan Neng teh kedah satya satu kan jantan caroge kedah ngabakti kanu jantan salaki. Saparantosa diwasuhan di 8 mangga panangan selopna dianggokeun deui bager kana sampean anak. Iya, dianggokeun deui kana sampean anak. Saparantosa dianggokeun panangan anak disodorkeun Nengna digugahkeun 2 tangan sayang, 2 tangan. Nah seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Sudah? Ya, sebentar. Eta mayun ke kamera sayang. Sekarang iya. Mayun ke kamera. Lebih dekat lagi sayang. Iya. Ibu hoyong naros. Cinta Kak Neng. Cinta. Cinta. Sabaraha persen eta cinta nate Cicing, barudak cicing. Sabaraha persen cinta na Kak Neng teh? Tak terhingga. Sepertiga 100%. Tak terhingga, Masya Allah. Tadi para tos kasaksianku mohon Neng sakitu satya nah sakitu ngabakti na ka para tos ngabasuhan sampean eta teh hiji tawis buktosna Neng ngabakti kanu janten salaki mohon Neng. Aina bade naros istri ate leres ieu anu acuk putih. Mohon cobi dipelong heula papayun-payun meninggali ka papayun-payun cobi ditingali leres henteu ieu. Laras. Laras, sanes anu ieu anu acuk coklat. Sanes, tos kolot sinage anu ieu mah. Masya Allah. Tapi ditinggali deh ya Nena. Masya Allah. Laras Laras. Aina tanda terima kasih karena Neng sudah
sudah setia satu tos kabakti ke AA. Aina bukti AA cinta yang 100% dibuktikan mencium kening Neng selama 2 jam boleh? Jangan 2 jam. 2 jam tidak ada penawaran, sekarang lebih dekat, lebih merapat. Ya tangan Nengnya ke sini ke bahu AA, tangan satunya lagi sayang. Nah, iya, buktikan kepada kami semua cinta yang 100% kepada kita semua. 2 jam jangan dilepaskan sayang. Boleh? Iya, siap, sudah siap. Sak dipencerong heula Nengna, dipencong heula. Sina telep. Tos telep. Aina orang dicium kening Nengna selama 2 jam jangan dilepaskan sayang ya. Iya, boleh? Siap. 1. Iya, dilihat lagi. Neng tangannya ke bahu AA sayang. Ke bahu, iya. Boleh AA lebih dekat lagi? Siap sayang? Siap. 1, 2, 3. Dicium kening Nengnya, jangan dilepaskan. Cicing barudak. Ulah digarwakeun kunaon tos. Teu acan. Sudah? Iya, terima kasih AA yang sudah membuktikan cinta yang 100% kepada kita semua. Boleh? Kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu memecahkan kendi. Boleh Neng memegang pantat, Neng memegang gagang kendina, AA pantat kendina. AA megang pantat kendi. Oh iya boleh. Boleh, mau dipoto. Keluarga besar dari Abah Haji Mutawali. Mau dipoto dulu barangkali apa gimana Bu? Sebentar. Boleh, keluarga besar dari Mutawali, Bapak Haji, Bapak Kiai. Boleh untuk kenang-kenangan sebelum pulang kita abadikan dulu. Iya, boleh silahkan Bapak silahkan. Ya kehormatan sekali buat keluarga besar Bapak Haji dari Mutawali. Iya, untuk dipoto bersama dulu. Untuk diabadikan, iya. Setelahnya keluarga besar, saya stop lagi dulu ya. Iya masih kami beri kesempatan dulu kepada tim fotografer kami. Iya setelahnya pemotretan atau pemotongan dari keluarga besar Bapak Haji Mutawali. Iya kami cut dulu sebentar untuk kelancaran upacara adat. Kami karena kita berbagi waktu dengan acara hadroh. Iya seperti itu. Mohon maaf Ibu semuanya. Acara kami stop dulu untuk acara. Iya, kita lanjut ke acara selanjutnya memecahkan kendi. Ibu pada ke mana Ibu Gelis bagian saya? Iya, udah hapunten pisan mangga. Ayun, 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 amin. Iya mana yang diayun kieu Gusti. Sudah? Iya, baik kita lanjut ke acara selanjutnya itu memecahkan kendi. Iya, Aap memegang pantat kendinya, Neng gagang kendinya. Boleh berdua tangan ya. Lebih depan lagi sayang, iya. Lebih depan lagi sayang, untuk memecahkan kendi butuh kerjasama yang baik. Untuk itu tenaganya disiapin supaya kendi pecah dengan sempurna. Ya boleh kita goyang-goyang dulu kendinya supaya tidak grogi, tidak
supaya kendi pecah dengan sempurna. Boleh kita goyang-goyang dulu. Ke atasin sayang, ke atas, ke bawahin lagi bagian, ya, ke atasin lagi sayang. Boleh kita pecahkan ke depan, tenaganya disiapin, dikumpulin dulu tenaganya supaya kendi pecah dengan sempurna. Siap? Siap. Siap. Ke atasin sayang, ke atasin. Kendinya ke atasin. Siap. 1, 2, 3. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Berkat kerjasama yang baik dari kedua mempelai, kendi pecah dengan sempurna. Nanging hidup ulah rek miuni kendi upami kendi tos pecah sekali, hese disambungkeun na deui. Iya, pegang. Boleh kedua mempelai kami persilakan untuk duduk. Iya. Iya. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu uap lingkung. Maka Bapak beserta Ibu untuk berdiri di depan. Neng sama Anya duduknya nyerong, mayun ka Ibu. Iya, boleh Ibu berdiri Bu sayang. Iya, boleh Ibu berdiri. Boleh kedua mempelai duduknya nyerong. Mayun ka Ibu sayang. Iya, Bapaknya lebih dekat lagi Bapak ke Ibu. Nah, Bapak lihatnya ke kamera sayang ya. Sudah siap Ibu Bapak? Iya, boleh kita tempel aja dulu sebelum dimakan. Tempelin aja dulu, nanti ada aba-aba baru dimakan. Siap Bu? Siap. Iya, mangga 1, tempelin Bu, 2, 3. Iya, terima kasih Ibu. Sekarang ganti posisi, Bapak yang maju, Ibu yang ke belakang. Boleh Ibu? Sini. Bapak maju Pak, Ibu yang ke belakang. Ibu masih berdiri Bu. Ibunya masih berdiri sayang. Di mana ada Bapak, di situ pasti ada Ibu yang selalu menemani kesuksesan Bapak ya Pak ya. Iya, boleh nanti Ibunya disuapin sama Bapak ya. Boleh Bapak ditempelkan dulu ke mulut nengnya. Setelah ada aba-aba nanti baru dimakan. Boleh? Iya, siap Bapak? Iya. 1, 2, 3. Masya Allah, alhamdulillah Bapak. Terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Boleh Bu duduk kembali. Nasi punar kantun hiji. Iya. Neng sayang, tadi Papa pengker aina papayun-payun calik na bagiannya. Nasi punar atau napi nasi koneng kantun hiji, jokok sayang. Bada diputerkan ku Ibu Neng sama Anya rebutan nasi kuningnya. Sudah siap? Tangannya di atas, nanti sama Ibu mau diputerin nasi kuningnya. Iya. Boleh? Sudah siap sayang? Iya. Iya, rebutan nasi kuning. Sudah siap? Hitungan ketiga baru kita rebutan nasi kuning. Boleh? Tangannya disiapin dulu? Iya. 1, diputer sayang. 2, 3. Mana belum? Iya. Kenging ku saha ku Aa pamit kenging Rizky ulah hilap ka pasangan anak nengna di pasihan. Iya, pami kenging Rizky ulah hilap ka pasangan anak mohon. Ayeuna pasihan nengna bager sayang. Nah, neng ka Aa ka neng. Urang silih suapan mangga, bada ditalikung ti pengker mangga, bada dipayun mangga. Gimana fotografer? Ini mau digimanain? Ya boleh. Nah, seperti itu. Boleh. Tangannya satu berpegangan tangan sayang. Boleh siap. Ciptakan suasana yang romantis untuk kalian berdua. Sudah siap? 1, 2, 3. Masya Allah. Kasih minum dulu sayang. Iya boleh. Terima kasih sayang. Iya nggak apa-apa Adip. Sama cangkir sama ini. Baik kita lanjut. Barangkali haus belum minum. Kasih minum dulu pengantinnya ya. Iya Pak. Boleh diminum aja masing-masing dulu ya Ayah. Karena dari Cikpakem
itu kesini lumayan jauh ya ayah, barangkali haus belum minum, boleh minum aja dulu, setelahnya minum masing-masing baru nanti saling minum. Boleh diminum aja dulu masing-masing, nanti setelah minum masing-masing baru. Ke neng ke ayah. Siap? Iya seperti tadi iya. Ke neng ke Siap? Iya, lebih dekat lagi sayang. Iya. Asal nempel aja sayang. Siap, 1, 2, 3. Iya. Sudah? Terima kasih. Boleh diminum lagi sayang kalau masih haus. Karena jauh perjalanan dari Cipakem. Iya, lumayan jauh. Nggak apa-apa, diminum dulu. Ya, terima kasih ya. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu Betot Bakakak Ayam. Ibu gaduh bakakak ayam. Mangga aina urang ngadeg sayang. Berdiri sayang. Sebentar dulu, satu lagi aja ya. Iya. Dipegang pahanya. Bakakak ayam camani dicempeng pawani-wani. Saur nama warejeki pan kenging anu sapasi. Mangga tata siloka. Siap AA? Cipakem PS BBR. Siap? Ya. Kita tarik bakakak ayamnya. 1, 2, 3. Terus Neng. Masya Allah. Iya manit. Terus. Neng. Masih ditarik. Masih. Potong. Udah dipatahin. Mana lihat pisan eta Gusti. Mani. Dipatahin sayang, Pak Betot. Patahin. Udah patahin. Nah, iya masih Pak Betot. Pak Betot bakakak ayam kampung. Mani aduh Masya Allah menuuk gitu. Iya masih. Iya. Nah. Masya Allah penuh dengan perjuangan. Akhirnya. Ya, dikasih lihat dulu. Iya. Dikasih lihat dulu sayang. Ayun amin. Ari di ayun make heula ibu. Sakedapnya Bu, sakedap. Iya, sudah. Yang gedenya diambil, Teteh. Sini saya. Yang kecilnya dibawa dulu. Iya, sebentar ya Ibu ya. Sebentar Ibu sayang, Masya Allah. Satu paha ayam berdua, ya. Digigit satu paha ayam berdua, berhadapan dulu sayang. Iya. Ya, ciptakan suasana yang romantis untuk kedua mempelai. Siap, sayang? Ditempel bakakak ayamnya, Pak. Satu paha ayam berdua. Ya. Boleh ditempel lebih dekat lagi, sayang? Ya, dimakan paha ayamnya. Siap? Iya, 1, 2, 3. Yuk, dimakan. Iya, nyerong ke kiri atau nyerong ke kanan? Iya, ciptakan suasana yang romantis untuk kedua mempelai. Sudah? Iya, terima kasih Neng, AA. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu anu diantos-antos ku kadang wargi sadaya nyaeta sawer panganten. Terima kasih teknisi. Boleh minta kursi 2 di depan? Iya.
Ibu bapak silakan untuk berdiri di depan. Iya. Iya, di sini ada door prize, barangkali nanti ada yang dapat door prize, silakan untuk menghubungi panitia. Boleh agak merapat lagi Bu ke sampingnya Neng. Bapak boleh merapat lagi ke sebelah sini. Sakedap, teu acan di kawitan, kanggo sawer kanggo sawer panganten aya sati acana ada aya aba-aba ti ibu juru kawit teu acan disawerkeun mohon Pak Bu. Bapak lebih bergeser lagi Bapak. Iya. Kade ulah hilap kanggo ibu juru kawina ulah disaepkeun sadaya mohon Pak Haji. Iya, untuk door prize nanti pengambilan door prize-nya ada di meja tamu. Jadi dilihat dulu koinnya ada angkanya, tidak ada nomor di koin. Iya, door prize yang ada pertama itu ada mobil ya Pak Haji. Iya, ada mobil, ada kulkas 6 pintu. Tenang. Lapna cenah, Masya Allah. Pak Haji ulah hilap kanggo ibu juru kawi. Tuh asalon tos-tosan kamera. Masya Allah, ke heula urang dangukeun heula kana kidung sawer panganten diregepkeun dipirengkeun supados tartib. Mohon. Kanggo kidung sawer panganten sumangga bilih sasieun sabeunyeureun aya nu katampi sumangga. Diregepkeun heula. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan geus asep nu rendingan mugi keselamatan selamat nu pangantenan ulah aya kaki sing tiasa sasarangan sangkan jadi kesenangan sing senang kira binan nu diwuropang payunanya eta bade istrina sing janten minu soleh duh anak king ujang nyai hidup kedah kita ngemalam rumah tangga kawan hutan sing mati tuturkan dunia akhirat eta kewajiban istri amin ya robbal alamin mugi Gusti nan tayungan sakitu anu kapihatur kidung sawer panganten sakedap Pak Haji Bu Haji ulah waka disawerkeun mohon urang kenalan heula sareng keluarga besar ti Cipakem mohon Bu masih aya keneh keluarga besar ti Cipakem mangga urang perkenalan heula ka keluarga besar ti Cipakem sudah teknisi dimatikan aja ya boleh ini yang depan kade Neng teteh ulah ka dieu nya sayangnya aduh ieu wah hampura budak pilih kagupak Bu orangnya itu budak sakedap urang kenalan heula ka keluarga besar ti Cipakem PS Babakan Rema cung pendukung dari Cipakem ngacung Bu tas arui sugan ibu sudah pada pulang Bu masih ada oh boleh yang mau ikut sawer di sini Bapak Haji Kang Haji sekali lagi pendukung dari Cipakem ngacung 200 Bu
Aya akan kendang gitu. Pendukung di babakan Mangacung. Masya Allah, tabarakallah Bu. Ulah eleh Bu. Cipakem hidup. Siap Bu. Sekali dari orang perkenalan mana keluarga besar dari Cipakem Ngacung. Lumayan Bu 300. Sekali dari keluarga besar dari babakan mana Ngacung. Alhamdulillah tukang foto mani karunya eta Masya Allah. Siap Bu. Bapak Haji paling dia. Keluarga besar dari Nang Nina mana ada Bu? Mau disebutin siapa Bu namanya? Yang mau ke sini? Iya, di sini keluarga besar dari Neng Nina boleh. Di sebelah kiri saya ada keluarga besar dari pengantin perempuan. Di sebelah kanan saya boleh. Ibu ada lagi Bu keluarga besarnya yang mau dipanggil. Ibu siapa? Teteh, mangga teteh. Supados parahuna henteu jomplang. Itu di palih kiri tos aya 2. 3 malah. Ieu palih dieu 3 enggal. Supados rame geuningan tuh lobaan. Mana tukang foto? Masya Allah. Halo sayang. Nanti ada sama Bu Hajat. Bu. Iya boleh. Siap? Kita awur-awur. Siap? 1, 2, 3. Wur di awur. Pengantin tuju di sawer. Di awur mah. Mugia kasalamatan. Wur di awur. Pengantin tuju di sawer. Iya, keselamatan. Bapak Haji Desian, Kangkung Ujung Kawi. Gacina suka bungahna, pengantin asa selaksana, rendengan sabetahna, suka bunga galung merah. Kangkung Ujung Kawi, nangis minta dihampura, sahabat. Dan kak ibu kak bapak, sangkan bahagia salamina. Tapi anggana Bapak Haji rek sakadaekna. Mana kan bujur kawih Kacina suka bunga na Ibu Hajat di Asian Laksana Bapak Haji hoyong di Asian Bapak Haji di Asian Bapak Haji ngalumbira salam nanging dihampura ibu saya sahabat kuring loba dosa. Sungguh Masya Allah, Masya Allah. Sangkan bahagia salamana. Cita-cita di anggana. Nama Hajat. Sadak reka. Masya Allah. Galumbira dagangan. Cenah. Bu Haji. Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Tuh dak cak ibu juru kawih ge. Cak ibu juru kawih oge. Alon-alon. Neng sayang ibu juru kawih nama nanti acan disawer. Masya Allah. Gusti. Aduh. Iya kumaha bae rungkad. Masya Allah. Itu yang masih sawer di sini. Sini sayang. Ibu juru kamera. Ibu kamera acan di pasihan. Hawatos itu. Acan di pasihan saweran nate. Harewos. Bu juru kawih. Sudah? Nang panganten sudah sayang? Masya Allah. Ya masih ada kah? Masih. Yang mau sawer di atas sayang. Iya, yang mau sawer silakan di atas. Iya, baik masih acara. Buat teknisi musiknya dimatikan sebentar lagi.
Untuk musik dimatikan dulu sebentar. Iya. Ibu Bapak sudah sawernya? Sudah Bu? Sudah, Ibu masih ada? Sudah ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan sedikit rizkinya untuk kita semua. Semoga menjadi berkah barokah dan semoga digantikan yang lebih dari yang apa yang sudah dikasihkan sama Ibu Bapak. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara demi acara parantos sering saya kasanggakeun. Sim kuring selaku pembawa acara bade ngadoakeun ka panganten sakali mugia dina rumah tanggana sing janten rumah tangga nu sakinah mawadah warohmah. Ku kituna abdi selaku pembawa acara ti atas nami Mayang KS yang bekerja sama dengan Nirwana Wedding Gallery yang bekerja sama dengan tim foto kami sejauh undur diri dari tawakuf nun kanda punten anu sagalgeungna ditutup ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.